Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah di Islam sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Quran maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah ujianna nama musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang teu kudu dilawan tapi nu jelas memang kuhara Syekh Abdul Qadir ajalani nuku urang erek dihaolan ieu nyana teh ngarasa capek mun lempang ngarasa capek mun ibadah padahal nyana mah ti leuletik da keneh geus aya anu mendampingi ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep ka bina-bina teu kunyana teh teu ditanya teh dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta paingan nya mah resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepeun jasa anak urang mah mun nonton TV resepeun jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin mirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngejebian nu kacarita kitu hendak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mun dibawa ka Rawakidang waduh ieu masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ka tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ka medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek lek datang bae di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujianna atuh pan Kangjeng Nabi mah poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bae mad tunggu mad teu kuat teu Kangjeng nganggang teng itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak
Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukbi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Lempang Tuan Syekh Abdul Qadir nganggang lempang. Jangan Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi. Eta diuk teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk. Teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal ambon teu kudu. Datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring. Kopi, rokok. Modalna ngaji teh gede. Bebeja ka pamajikan aing ngomong ngaji deh gede modal. Tapi datang ke jero majelis na Masya Allah sakumahaya cucukan tak bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah teu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur tak kuduna kos kitu ilmu mata kadenge tak manjur guys teu kudu direkam-rekam di HP. Wah ku adi kita saurang lulus balik. Berita kedua, karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera, nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir. Di depan parkir ditunggu tulisan api dokter di budak, ditunggu di depan parkir. Sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal, ditunggu di depan parkir. Terima kasih. Orang mana sih atunya waing gitu. Eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mengan ngajotos mah lu berek we. Moal. Sakali ha. Babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i emang kumaha cek Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan. Delekeun ku urang. Delekeun bae geus. Delekeun ke nyana indit. Mun nyana teh indit urang nu indit. Salam. Masya Allah. Teta babacaan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna, ngan teu sambarangan. Eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal. Jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja. Eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan. Supir Pak Sumantri orang Curug. Berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula saenggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cakap teh ulah ngendong urang balik bae kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti
kok cepet amat lamun ti Banjar kadingan 4 jam geus teu kaarti, ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naik nate 3 jam setengah geus ader-aderan. Eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan. Komo pemere atut mama datang be pokona mah. Wah. Ieu mobil nu nang meuli cash kayak murni Avanza mah datang. Sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna. Tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar. Jalanna berliku-liku teu kaharti. Oh ieu orang dibaca tanu tadi teh eta. Mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta. Cepet jadina tah. Masya Allah men kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kunci nah kudu ditanyakeun ka Tuan Syekh Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih ayeuna tah tidak babacaan model kos kitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa santri teu bisa bae emang teu bisa santri mah main bola teu puguh operanan apa nya mah dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang nah ieu mah bae ku greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya begitu bola ku jana disepak ngabledug pepes bola neangan bola anyar deh nggak dadak melimil bola anyar lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun berangkat deui disepak deui kunya waduh cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui suku mun kena aing rengkot aing cak wasit geus-geusan bae geusan ieu boleh terus ke di main bola ieu Bang aduh lamun kena suku rengkot kabeh ieu mah eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh asa ulah napas tarik napas kalur iya bak kok sakitu doang usapkeun ka suku go coba ge tejeh ge coba anak urang ujian artinya parenek babacaan nama parenek Masya Allah tapi lamun geus kataekan atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah lempang ti dieu ka Surabaya berem bila perlu di luhur jalan kereta di titahna tah di luhur jalan kereta dicek luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun teh lamun diomek urang man anakna galak tah nah kotok ge indungna ku urang toel teh aja urang ngebeten memeh kotok ngising urang heula atuh aya babacaanna tah eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak geus sabaraha kali di naon karana ditembak dan lain sebagainya tapi kan Masya Allah lolos adapun kamari maut ajal nah geus teu bisa diganggu gugat ajal mah tapi perjalanannya nanti mimiti ditewak mimiti dibantai ditembak emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak begitu ditembak seriwe Osama lagi sekurang tembak seri sekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun oh kok dikaluarkeun di teangan deui kunyana eta tah Osama bin Laden boga ilmuna ti mana ti Kangjeng Nabi matak atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasukeun ka botol Masya Allah di zaman Soekarno diasukeun ka botol pan jelema asup ka botol tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol waduh jelek di jero botol teh kumaha ngalawanna aing mal bisa cek Belanda nya nangis nyumput di jero botol Soekarno eta emang teu dibantai emang teu ditembak emang teu dianiaya ku Belanda beuh luar biasa can waktuna maot mah teu bae diseret di kumaha nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah subhanahu
wa ta'ala. Mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapak heula. Mantep orang nuturkeunana. Nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun kurang teh karasana ka dada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting. Aju krek tenang insyaallah kasih. Anak tuturkeun aing ku sia. Atawa sia dihareup aing nyekelan sia. Jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana. Ieu mah pamimpin teh krek enak teh. Asana ya juri cakira ya. Asa ulah numpat yuk. Ada banyak pemimpin kos gitu. Kata tuh ngomong deh berat tuh lah. Tuh acak-acak. Tuh. Neta kudu boga babacaan paranti ngarepan musuh. Geus leungit wari kos kara itu mentak geus eueuh nyalian. Geus eueuh harismaan Islam teh. Kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh. Bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh. Golkar aya salian Golkar suarua bae termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjur nyekelan ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridana mah gampang tah mah di buku ge loba. Tapi tapakna nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamere menta maksudnya anti menta ulah menta eta nu beratna. Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atawa bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot. Ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambaan bohewel namulikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maot Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka. Ki Zaid gelut aduh omong jeung Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna dihandapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit. Empang nate sadangkul doang cai nah sadangkul doang jeung empang nagela tepati gede icekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar pencak di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet. Eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid. Cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring. Turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid. Atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui. Digerokeun ku Ki Umar. Hudang sia. Tetep bae jadi teu hudang teu gadengeun pan dicai mah hudang sia tetep bae teu gadeng benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang aya sajam kalur pae ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet anu henteu bakal ngerem mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae. Walau alqa lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon
tekareken bakal ngerem kamun basitin China anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutonyian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata walewi hatta halaka bungkiang pae tak Ki Zaid teh kumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamat daya kisos henteu kaki Umar diat ke henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tamat Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tamat Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katiti katutu hartina kumaha kata dina barang dideuleu dinas sanang kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini barangkali hanya sampai di sinilah kita saling doakan mudah-mudahan kau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku begitu pula aku hehehe mantep karena yang memisahkan adalah mungkin suratan di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin aduh sekian kasihmu Sarwiti Cikupa berarti Ki Zaid teh berarti putus cinta pusing nya teh emang tadina ge meureunna nya teh apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ye geus kitu bae aya prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta ta eta teh lamun nyana hudang eta salamat dikira-kira sebab naon cai na ge deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri tah mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid kacai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran dideuleu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid kacai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model dikali disadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun kacai nu model kitu kumaha tah lamun maot dibalangkeun ku Ki Umar kacai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay
mun ngojai mah salamet ngan ieu mah teu ngojai na teh dua masalah mungkin bae karena teu bisa atau bisa ngan aya gangguan angin. Ngojai mah ngojai tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojai. Ieu kumaha tah lamun kos kitu? Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojai. Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojai Naima Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodoh nya umat. Balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojai paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojai mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeuna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojai hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar. Insyaallah awazaminan atawa Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun urang lamun deuk ka Lampung bae ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang di hararese lumpuh atau setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewat ke dia dicekel balangkeun ka Cisadane paeh kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojai kisos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus kisos dibalangkeun layeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa imana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar ka laut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanan sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdit berarti ieu termasuk karena sibhu amdit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atawa Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi deangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadhat umar rajfatu
فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين والله أعلم بالمراد فأخذت مكنا لهم إن قوم ثمود فأرجفت gempa zilzalatus syadidatu tegeselinikan sangat minal ardi saking bumi wasayatulan petak minas samai saking langit fasbau maka dia kaum Samud bidari ming dalam desane kaum Samud jasimina iku kang tapak deku kabeh barikina ala rukabi gesekan dapat deku kabeh ngatasi pirang lutut mayitin rukab gese lekang mati kabeh turkang tekuk ing pirang lutut Batawalla maka mengarada tegese mengasorian sapakan jeung Nabi sanadun saking kaum Samud wa qala lan ucapi ya salih ya qaumi laqad ya qaumi ya qaumi ingsun laqad ablagtukum ya teman-teman mustaqakan ingsun ing sira kabeh risalah rabbi ing risalah pangaran ingsun wa nasihatu lalu isnala syaitan ingsun lakum kada sira kabeh walakin lan tetapi la tuhibbuna orang-orang manusia kabeh anasina ingong kang nasihat kabeh ngelanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Ku Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Saleh. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazaru hatta qul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah ditanggal kayu teh kuntianak kuari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR na mah jatah mah kuntianak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udang-udang deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung nya aing mah gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon
ya mah maksudnya gelendek nanoni dengan duit. Oh gitu. Udah lo ngomong gini macem-macem baik. Masing-masing baik sih. Wih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh luar biasa terus bagikan kumpulan sakumaha kamari di jalan Iwati dibunuh onta di samping merencanakan pembunuhan onta pembunuhan soleh nage tetap kudu dibunuh baik. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi soleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantarannya nama boga aturan sorangan ketikanya na kacai jang poinnya na khusus jangnya na unggul isu giliran masyarakat yang masyarakatnya na moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat tuh susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi soleh. Cek Kangjeng Nabi soleh lamun diganggu awas supaya aku mazabun elim bakal kedatangan siksa kate. Cek Kangjeng Nabi soleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pemimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta Iwati hiji aon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kangjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Wih, pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadomeh hasud. Lantaran Kangjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ya. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kuku mah aga iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat.
jadi horeng tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kanjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kuda udang kunyana onta sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang kupat kapit langsung tublas kenci ku Ki Kuda baiklah onta anaknya dikejar tetapi anaknya dikejar lompat sampai lompat ke gunung begitu lompat ke gunung lompat ke batu nu pertama teh batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh plak asup ke jero eta anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak deui di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deh teu kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula tu birbil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilal ladzina amanu sholati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maotan tinggal biucak-cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud temarencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh
itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Datangkeun coba ka kami kabehan ye jaotak geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun teh ayo in kunta minal mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo. Ya Allah ya Rabb. Cek Kangjeng Nabi Isa, cek Kangjeng Nabi Saleh, tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe. 3 poe deui bakal datang siksa. Saleh lalu bawa mong kuari bae. Kuari datang 3 poe segala naon lah, pangeran bodoh amat. Ambo cek Kangjeng Nabi Saleh. Tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe. Lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cak kaula deuk dikumahakeun. Kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe teh ke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah. Delebay isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumis salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami. Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah tita kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Deuk disiksa cak Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina. Didinya eureun di Palestina cicing. Lamun geus datang ka Ramlah Palestina, maneh berangkat ka Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina. Di Palestina, sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang, maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina. Siap-siap kuari kene. Wah, jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh. Yordan, Palestina, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestina. Di dieu teh tah aya Aqabah. 3 nagara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestina kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teu kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadaan di dieu siksa nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh ku aing di mana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia
anu bakal ngabunuh maneh. Ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestina. Lempang dirinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh silih tunjuk beungeut sia koneng sia ke koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh. Ulah-ulah bener ya si Soleh ya. Kos karariam aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge. Tapi jangan percayalah orang. Ulah wakalan ulah kepercaya. Kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh. Berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha. Kangjeng Nabi Soleh na kan geus indit jeung nu iman. Masyaallah. Poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia bareng bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril berendah Kulawaka iban atuh. Tunggu sapoe deui. Cek Soleh teh sapoe deui. Ulah rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh. Atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang. Solehna bakal dibunuh ku urang. Adapun urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba. Jatuh urang lah sapira siksa meureunanan. Paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih. Penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah karena iman bener Dato iya bener ulah datang ke iman atuh padahal hate mah kabeh teh masyarakat ieu bener kajian hukumage Soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung we ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa iya bener Soleh iya kumaha tuh iya orang siap apa disiksa apa iman mah iya gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Soleh mah orang gengsi nyana lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tadi dong jeku bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beul nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing cilegar teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang can kabeh ngusruh
numan takfa'akhadathumur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin. Maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud lepas batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah. Lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 hektar geus kieu kajadianana. Urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka Kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang. Urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di ditu gempa. Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta. Lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina. Dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka Kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat. Anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka Kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia. Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung tidinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat tidinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadina bras bisa dibayangkeun ku urang masyaallah karim. Yalah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim. Kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Urang bisa maca, batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan, urang geus ningali ka Petra. Oh, iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud. Mun urang ka Saudi Arabia, kemudian berangkat menuju Syria, belah ka kiri non gitu ka utara didinya kapan aya Madain. Nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka Kuari. Urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud. Kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud. Ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Dihandap, digoyang, dilinikeun, digempakeun anu luar biasa. Di luhur wasaya petak gledek midas sama. Di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur, sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh. Wah, anu hese dicaritakeun anak. Cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suarana doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae. Jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae. Teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti deuk disiksa urang kita. Hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar
eta mah bejaan entek sing ade bisi di lemur urang aya orai aya monyet sing ade eta teh utusan Allah barang disiksa ku gempa di handap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dia ge Pangandaran ditangkeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti peuting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil ledes mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuat deh ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oke nya sakena teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan
bahwa urang teh itu si Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui ti Palestina gitu nanti Suriah ke Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir itu mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkol ialah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi Saleh kadinya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Saleh ti kaum nagola cek Kangjeng Nabi Saleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Saleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh teu hayang tresep kana nasihat akibatna disiksa model karari gitulah Kangjeng Nabi Saleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Saleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Saleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Saleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Saleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Saleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngalalaki argolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha si siksana
barang datang ka dinya lantarannya lewat iman ka Kangjeng Nabi soleh eta gempa aya deui. Jangan gempakeun sorangan doang. Gua ada sing jeleger deui. Sakumaha tadi teh? Padahal jang sorangan doang. Wah, sebabnya bertanya-tanya kos kumaha sih siksana. Di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya ki isi siksa kos kumaha ieu. Gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi soleh jaing teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di hadap pae tinggal kiar gol nu keraya di tanah haram Mekah nyananga denge bahwa negara dua negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleu sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh ka urang mah make padahal mah nah naon nih urang sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang talamun urang ingat kadinya tuh geus takdir. Eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajeun kumaha ge? Mun teu bisa kokoseran indungna ceng, aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh. Lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah. Tetep bae teu bisa. Kayak geus takdir ti ditu da kos kitu. Ya aing sebenarnya mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke. Gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu. Hanjakal teu bisa kitu emang geus qada ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta. Atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur. Bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang. Batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza. Waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang. Atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan, kurang dibagus-bagus atuh herang majikan urang. Ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek. Pandian ke orang pemajikan ka desa ku aing dipandian gede-gede. Benar enggak ku aing dek diusapan ieu. Aing meuli panggosokna tuh. Gosokan 5.000 aing meuli ya. Pandian ku urang diuyab geus pupukna. Woh. Ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sapu pare dibeulum. Wah, iya kan masuk. Kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu. Beres di sabunan mah diais urang memajikan urang. Aju urang eta kuari digosok sat-sat panpak. Iya berang. Atuh lain herang ledeh ieu mah. Sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus. Atuh naon gitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina ga dek geulis kumaha atuh bedak keli oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru leunteu eta di caian eta nu hebat mah oh tah kieu leuwih parah tah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baru leunteu datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teuas jasa Pak
menang di Gunung Karang masalah tama meureun bisa pakai badut cincin itu lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh eta baheula aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tunu urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae kudu rada aya Luis ya ye. Baik digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mama wasiat teh teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah. Ih saya rada Luis kuari mah. Tetep urang nurusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek geus aing meuli kunaon bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim. Nah iyalah diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa nagarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow geus darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sieu. Mulai wer wah. Naon ieu? Naon ieu cek nyana ieu? Mulai goyang-goyang. Ih, kieu puji si goyang kieu. Naon ieu meureun we siksana ieu kos kieu. Meureun kos ieu teh sabaraha. Wah, di luhur mulai kilat, mulai wah, gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih. Maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekang yang Nabi begitu berangkat yang para sahabat tiwadil qura terus melalui Madain Soleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya anu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi. Stop. Handapun tanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi. Etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek nya hadena cenah urang ieu. Henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah orang ka gunung galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyeun tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun taek na tsunami nya
awas anjeun tsunami tina susu. Ya Allah ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina tak di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu. Nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut. Ke urang lanjutkeun minggu hareup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam. Walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadhe ki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan na Rasulullah semertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna Rasulullah kana satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik. Golu ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain paus tutup ya qaul qala inna dawa wa tazabainu dawa kana khatimatu su'in. Ada pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka sirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magahu ing ali opanam satune basyar wabah iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas. Bola maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam. Ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar. Istajaballahu ta'ala maka membadanan sebelah ta'ala doa alihin ing doa Sidina Ali fihi ing dalam basyar. Wa kanat lahu akbaru sunlan ana ikut tetap gaduh basyara pepirang caritaan kang ala pijani bi'alim dalam arasunan wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe. Qala Ibnu Dawya wa jazaba Ibnu Dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyara saghirain ingkang cilik roro pakidat umma maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghirain Allahumma ingakale ya kana taqibu kang ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hiyukan hudang-hudang ya asyar al asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia. Diritakeun seorang manusia nu biadab Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah
babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa basarun sugir nya nama leutik bari aya ditunya di Suriah Bashar Asad dibere nurutan ieu nya nama negara dan negara atuh penuh kuno gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat cenah mah golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir nah begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas langsung Sidina Ali ngadoa Allahumma atil umrahu wa alhif aqlam ya Allah muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna masya Allah doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah umurna panjang nomor kedua edan leungit akal tokoh masyarakat anu luar biasa doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah kana tahu akhbar sufi jadi Ali wasab loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat pokokna mah geus walah bae geus jadi sampah negara sampah masyarakat urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui kita eta pejabat jadi sampah masyarakat berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna limbah berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah baru masyarakat ngomong gitu polisi mal kebal ge sampah masyarakat calon limbah lamun teu bener anu bener atuh biasa polisi nu bener rapi abri nu bener atuh rapi mantan pejabat anu bener-bener ngelola na jeung atuh bener-bener niatana ade iya tuh bagus ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kan teu bagus deukeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat sebeuh urang ngadengenakeun gitu sebab urang usum limbah cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat ummuhuma aklahuma sok kana takifu fil musimnya sok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tah geus sarua ieu sok kada ieu jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana ke minggu hari warwiya wallahu alam bissawab.